Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katepang sareng sim kuring Sumardi di channel Ngaprak Pilemburan. Karena sim kuring nuju sareng kasepuhan Bapak Ustadz Alil, ya, guru pribados, kasepuhan pribados. Ya, nah bade tataros ngenaan jurus-jurus Cimandian. Itu Pak, assalamualaikum. Yang diajar anu baheula teh ya. Anu sepuar ho deui. Sok atuh silakan. Kumaha kieu wae? Ya. Ini bang kali juga. Bang Kelit. Ya. Sok. Urupkeun. Ya, oh, ambil meureub. Ji. Sok. Ini pakai pasing tadi. Ciulah, Pak. Aduh, atas sepuh ge. Aduh. Oh, Namina Bang Kelitnya. bang kali. Abdi. Sok, ada mah sok parepeun kali. Wih, daun teh teh. Trok kulit ya. Kan siksa wae abdi euy. Dia jadi di kulit tok. Dia ketrap lelenya mun lepat. Selesai. Banyak. Soalnya Ya, totong teh kana. Cách main deh siap. are Aduh, ulah. Main dengan bola film. mainnya iya. Denmark jeung oh, Teh namina Batak gitu nya. sok coba heula dilata dia. Sok pureukeun. Dia Biasanya itu tak latihan. Aduh, di pedang teh yang serap pedang. Ya anu Pak nyiksa ya. Aduh. Gimana kerasa ya? Cina minat teh. kita tepat. Pedangan teh ya. Pokoknya pureukeun deui. Sok. Siap. Oh, udah full celir ya. Ya. Waduh. Ida mana teh? Eta Atau buhul ceuli. curi. Terus Aduh, lumayan sedek. Aduh, renyagan ini tah. Duh, nya gitu sepuh. Panganangan masih kene teas. Wah, gitu. Ajeng Pak. Adinya Abu-abunya abad menghidung.
enggak. Aduh. Ini aku. Pokoknya kan dia Adiknya, dia. ya, Sampai salah, Salah. salah. Ah. Tadinya, kayak kaliwat ya. Kadang-kadang. Dia Dari ikan, hujan. seperguan. Salah tadinya. Pah. Pah. Ini pupuh ya mah. Ah. Gua pakai seri. Betul, Pak. Tengah. Waduh. Lumayan, Pak. Ajeng nih. Oh, Gimana kayaknya memang. Oh. Nah, ditempel. Pupuknya. Pokoknya Kadidinya. Set. Batak. Aduh. Dalam kayaknya di Jepang politiknya dia gitu. Menjuruskannya nya. Jurus hiji. Panas. Kayaknya Nah, tokli itu. Kalau aku cari jangan suruh. Cari. Bocah. Aku cari. Kayak naya rumah di sana betul. Gimana? Kena betul. Yang salah sok perguan. Itu sing anu. kulitnya. Ini gila aja. Tuh. Ada lah matur nanyakan salah lengan nyicing ke nana. Nah, Ini. Waduh, lingkungan oyek. Balik. nama. Kat. Salah. Ring 30.000 Buat ya, Mas. nonton. Kalau ngerasa sadayana nyage atau sepuh tapi pembukaan lumayan, aduh lumayan. Anjing Mak. Ngomong pokok nih. Wanan tersepuh.
Nah, kalau itu digaranti saya. Nah, kalau itu digaranti itu. Atau itu nggak jauh. Kacang. Kia nya. Kia lah. Itu tunggu ketika Tak. Kayak ini. Ini wakan ngungkup, Pak. Sebagai rasa kita maaf. Jamuan. Benar ya kan? Lumayan om biasa. Panangan. nah ya tinggal kieu Jurus karepnya. Ari ka dieu. Ari ka dieu. Ari ka dieu. Ari ka dieu. Tidak ada di dalam starting line up, tapi dimasukkan di menit ke-70 yang menggantikan Marquez, yaitu Eden Hazard. Apakah ini pertanda bahwa saat ini dia juga belum ada lagi di starting line up? Berarti apakah dia belum dengan kondisi 100% untuk bermain malam hari ini? Ya di La Liga agak mengalami season yang sangat challenging. Dia hampir cedera setengah musim dan ini membuat dia tidak bisa mencapai peak performance. Dan ini pasti mulai disatukan lagi dengan squad Udara Bravo oleh Roberto Martinez. Dan dalam 20 menit kemarin yang dijalankan oleh Eden Hazard begitu impresif ya. Tidak mungkin nanti di babak kedua juga dia akan ditampilkan. Saya kan juga ditubi itu. Muri kena gimana? Dari mana jurus tehnya? Tadi mah sabalikin geusnya. Balik we. Ngesang. Aduh. Ngesang. Lamun iya Pak, ya lamun dina ngangona ya, misalkan aya batur ka orang ieu misalkan. Kulit dikumaha tah? Sayana. Eta jurus teh teh. Oh. Nah, lamun lain mah geuninnya kana kerah. Kana kerah mending gerak ayeuna lah gitu. Kena urang mah ditawa kerah di jeung ge. Ieu urang cadia. Nah. Ieu are kana naon? Nah. Apa bukeun anu nyokeunana? Langsung kan. Ada kana angan, ada kana gado gitu. Anu bana udah kayak nama dijunjung kan cemilu. Udah. Lamun dikit didurut gitu teh. Heeh. Ieu asup. Ya asupkeun. Jadi. Kalau menina salaman, tanya. Lamun dinu rame. Nah, gitu. Ulah dibeakeun nya teh ieu tah ulah dikiekeun nya. Tah ulah. Jadi dia ditungtung. Yang ulah dipencikeun kieu. Ulah sarana kieu. Tong eta. Teu bisa aya jelema anu teu pararugu gep dicekal. Tah leungeun urang teh malik ka dieu tah. Moal beunang di eta. Heeh. Gitu ge beunang. Beunang. Ngaran geus kitu mah. Tah. Kieu. Misalnya gop penyekel ka urang, tah urang teh hati-hati, nah dia asupkeun, tah benar gitu, asupkeun, tah misalnya salaman gep begitu misalnya, urang teh aya tadi bang kelibia, tah asup ya ka dieu, tah tuh, tah kadinya. Atau lamun berat di ban kadinya. Tenagana gede yuk. Nah, tenagana gede. Urang ngalengkah ka dieu sabalengkah. Ka dieu. Heeh. Sarengkah. Pan malik eta teh tah. Tah. Urang tong asa-asa ieu ka dieu. Urang ka ditu. Itu. Jadi dibawa ka dieu. Jadi orang ngalengkah. Bari dibawa ku urang. Dibawa. Gitu. Tangke. Lamun aya jelema ka urang teh urang musim keur palawa ngomong sabrutek urang rek nonyok Ka urang. kanu tadi teh Kieu ka dieu. kadinya tah Kitu. Alana nu kieu nanya.
eta mah kurang kumaha kahartina rek ieu ditengeun aku urang tah. Jadi bisa naon wae gitu. Ya, bisa naon wae supaya murah jeung manehna gitu. Apa gue gitu. Heeh, tah. Atawa jalma kieu ka urang teh nyekel. Oh. Ya. Ngabago. Ngabagol teh kieu. Ngabago cara kieu tah. Kieu di bago tah. Urang teh ku batur. Ikannya paguh ka dieu heuras. Kumaha ieu? Tah. Urang lamun subago paguh kieu da bari nangtung meureunnya. Suku urang masukun ka dieu. Tah. Gitu. Tah, kana langkahna. Karena salang ieu na. Tah. Tengahna. Heeh. Masuk. Tarik urang bawa ka dieu. Ka dieu berarti nya mah. Tah, heeh. Gitu. Ah, gitu. Jadi, ya pada kali tukeun, rada orang tenagaan. tenagaan, ya bawa kadinya. Dibawa. Nah, gitu. Ade, yo. Itu dina pahamna ya, teh. Pahamna. Gitu. Atawa, jelema teh ka urang minangkana non arek hasud. Heeh. Arek hasud ka urang ge jelema. Urang tah anu tadi teh nya anu tadi anu diungkup ku eta teh ku ieu Totog. totong tah ka urang teh ujug-ujug sabrut teh misina ka urang teh teu kanyawa heeh ah buru-buru otog gitu Itu. heeh keting tah eta anu dua tadi nah anu tiga sekali kali sekali nya Nu di aya kelidela terus di babukeun. tah Kalau kalian teh, nah gitu bisi jelema teh gep ka urang arek ngalak kana beungeut oh gawe menang tak gitu urang teh kok. hindarkeun ku eta nah anu tadi kadinya jeung kadinya mah ya tak Pegangan. heeh saya tengeran ka urang arek ngalak aku jeli tak ieu Langsung aja gitu. langsung aya eta nu tadi jurus teh kalinya teh tanya kalinya Batak. sup ka ditu Oh anu. Itu. tah Ya ieu ditewak, asupnya. Tang teh bisi jalma teh gep di ka urang. Ngeuleuy gitu. Tah, gep Gep deui. tah. Orang itu coba cenah ya buka. Tulas yeuh. Heeh. Buka. Kurang nih asupkeun suku urang. Ngalengka sa Itu lain ka kaharep saeuketan. Oke. Urang ieu tah. Oh. Jadi ieu nu matilna. Heeh. Gitu. Ada usia yang ngajajang ke dia. Lamun anu nyekek tah. Nah, ngekek. Oh. Nah, urang nih cekek. Di hareup langsung. Ti hareup Heeh. nya. Nah. Ya kan tadi teh. Sarua jurusna. Jurusna. Ngaran kana beheung mah. Bukan mengatakan pelah nu totog. Totog we. Atau rek angeunna lamun notog barengan jeung ieu. Tur. Kana palangkakan. Tah. Jebrod urang bari ngalengkah teh ka itu bari jebrod. Ku jeung ieu teh. Nah. Engke urang bisi di tengah jalan pasampangan anu arek sesalaman ya urang teh sesalaman kurang tah rasa-rasa heula si jelema teh urang kura-kura sing bener tarik ke ka dieu ieu jelema ayaan Lamun paguh. nahan ieu jelema pasti ayaan kumaha ieu nyata kitu kagigir teh tabawana Supuan supun heeh gitu eta jelema teh misina ka urang arek ahina gitu nya ieu jelema teh can boga paham nah ditarik itu nyamperkeun tah nyamperkeun ka tong asa-asa ieu nu ieu jebrud kana naon urang tah kitu Iya bro, dia kena udah angan nanya. Jebrud. Tuh ini eta. Kuman. Lamun ditalincang urang di tukang ieu. oh dicekal Di kitu atau di kitukeun. lamun urang Naon anu main? ditarincang gitu urang kuda-kuda
suku kalau ada biji biasa kuda jelema teh ya banget teh tinggal heula ku urang deket ka sirah urang. dikriuk gitu. Ya, nah urang semut tungku. Beledageun mah kadinya kana beungeutna. Iya, mustaka. Tah, kumastaka beledageun. Beledageun kitu lesot urang buru-buru malik pasang di dinya urang. Langsung. Heeh, pasang. Bisi itu arek panasaran. Nah, Lamun jangkung ya urang pamisakeun leutik. Misalkan naon? Nek. Salureun ditingali ka itu teh mastakana tapi gitu teh. tah, anu tadi teh yo, Iya. tah, ieu tah. Iya, Makanna ka mana ye? siku ada Tah, dinya. Kadinya. Heeh. Katingali ye di tukang teh angeunna ye jelema tah ieu we gunakeun. Kadinya. Ajak kitu. Tah kitu. Oh, nya. Hmm? Oh, Itu. ngejak ge. Ayeuna mah geus ya nah, kejuma oge. Dia deui nanjarkeun. Karena rupi pemahaman gitu dina aplikasi ada napi penggunaan dina setiap jurus silat buhun atau napi sumandean gitu ta ka para wargi sadayana antosan di mingguan payun insyaallah baris dilajengkeun di ku kesana kasepuhan wa gitu dina ngajelaskeun sagala rupi seluk-beluk gitunya permainan kaulinan silat Cimandean. Mudah-mudahan aya manfaatna kangge sadayana. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi ti terakhir wah hoyong papatah atau napi piwejang ti wah saalit gitu kangge nu aranom gitu. Kudu kumaha jeung ulah kumaha gitu. Lamun tos ngagaduhan bangkel dieu nya. Mungkin malah mengasakeun kudu disebutna teh naon baheula mah kolot citi mane sebutna teh dipeureuh. Urang kudu sayagi. Mama eta teh. Urang teh naon eta Kunaon tadi peureuhna teh? kemang. Heeh. Nah, 7 rupa. Nah, langsung lang hadiah. Heeh. Geus hadiah. Arek ngaji sabalik mah tah dina cai. Nah, tangke urang menta ka Gusti Allah hoyong urang dipang nyeceskeun tanya. Da ayeuna mah lamun ka Cimane da tos teu araya. Anu sepuh-sepuh Sepuhna da ayeuna oge dang lah nya eta kitu. Ta urang teh Naon ieu? geus tak puasa geus naon. Nah, kembang teh di dinya. Engke kecelakeun kana panun. Kemang. Ku kembang. Kemang. Ari hadiah teh ka Mbah Kair teh Nah, kana tarik kolot. cari kolot. Nah, urang khususna ka Gusti Allah nya yang di naon di kobu. Terus sadayana ge ka Gusti Allah. Urang. Terus nah, urang lamun di mana-mana nah, aya naon langkongkeuneun bisina ta jelema eta teh misina ada rahu. Urang mah tong rahu. Entong urang kosong. Tapi Aya anu ngajak pasya misina ieu tempat lega. Tah ulah dilawan, lompat. Talekan di tarik kolot teh. Engke lamun ka itu jungkrang ka di jungkrang, urang kamogok. Tah dirinya ka karek urang. tawan. Dia kan kepepet ke arah. Ah, gitu. Jam di tengah jalan, bapak ngejeng di jalan. Ulah nyimpang ka kenca. Jadi lamun mapa, papenak sareng hiji jalmi, orang nyimpangna ka Kakatuhu, Kakatuhu. kakatuhu nyimpangna. jadi ngahormat. Ya, ngahormat tak gitu. Yang alekan di Cimane mah hiji ulah takabur, ulah sombong, ulah abong kana urang bisa nya tah. Didinya jeung eta dina samang-samangsa ya urang arek mamsa sajumaah hadiah nya tau sieun ka makai. Nah eta bang
Makayan susonkeun mah air. susonkeun sama kaya gitu. Yang dari kade ya, ya anak-anak kade segala perkara oge nah, lamun karempat larangan anak sok kumaha Balai. tah gitu ade ada ayo ustad moal pasti Mudah-mudahan moal wae gitu. sok bisika awewe Hmm. tah eta Tepan berat-berat. tah di cimane mah sagala oge lamun dagang boh naon wae ngaran keuna kana hiji barang eta katos mentak uwa di mana sok gada giding ayeuna aya eueuh nu neang mah Jadi tetempuan orang teh. nah Ulah gitu kan herang-herang saat itu ulah. ulah komo daek cubuk cabak ke kana biritna aduh eta yang kade mah wa mah eta segala oge ayeuna wa mah da tadina geus ditalek ku jelema tilu teh tah ku guru-guru teh guys nya ka ieu kan Awewe. kawewe ngaran kawewe mah jang boh dagang boh naon ngeruntag mau moga ilmu mual eta mana ustad mah alim. oh da naon nyasatna Karwa aja lo. Teu nyaho nya teh mah. kitu we jang Ulah atuh. Ngejauhkeun. jadi talekanana gitu man pake berat teh wa oge baheula ku abah iti kena aya ku bapana Kang Ujang tah cuk cenah nyota teh ucu ku abah rek dibere cenah ieu kadenya ulah pake somong pake aligum ulah pake ras kabatur ulah ras sarupateun jeung ulah galakanang abah kumaha galakanang galakanang teh kieu cedoma di kanang mah beledog we cenah ono tihangna ini teh cerbakan apa kalangan main keos lumpat tah ulah kitu urang teh ada tempat lega Tiis. tempat rame urang aya nu kitu kieu kakarek urang udang kan ulah baga beregege cenah ieu da urang pangmisa na ulah Aduh, kaos ieu. oh gitu gitu Kan eta nu 5 perkara nu 5 waktu omong Salat. salat eta cuma tinggal nyiapin iya. dari kolotong teh sagawa aya aduh abah itu tuh anu ayana di Cigadog Sep eta Wa Ahmadi nah Wa Ahmadi yang Pak Haji bapana tah Sep tah pamalengan eta Di Makmun. Heeh. Nah, tadinya suandahar keur panen jang pan ditanyakeun yang haji yen tos zakat tos cenah wa lamun acan kuwa ieu mah di dahar sangu oh nah wa eta hak batur cek mah kita dibikeun hak fakir miskin tah kitu Wa Ahmadi nengangnya teh ka Jumhadi rek nyimpang aya anjing nya tawuran ada Pak teh singa iya nih mana eta mah jang Jadi apik lah menurut. oh Apik. eta mah mungun urang Kapungkur, kapungkur mah kayak orang kaler gitu, Pak. Sahawa eta teh. Nang orang kaler mah sok kapungkur ngawuruk gitu. urang kaler teh nya wah ngere bah iti ka guru sorangan bah iti bah Marsa bah Aman geus kitu Gura-gura itu sare Wa Ahmadi nah wes iya eta nah Tahun etaan panasan. anu kadieu teh aya 8 Anu kalemur-lemur teh. kalau murmur teh tajam baheula mah isi aya guru di dieu teh di Cemane kadieu
Tah ulang ke burang kene teh jam papayan bejaan. Tu aya kolot di mana. Baturan teh. Heeh. Datang ka dia datang ya. Tah datang ka teh ngariung. Mesin nyanat eta ubar sa eta oge sakepek. Ngaran teh nanyakeun mah urang. Bali pasihan. Moal. Ini orang teh wah nyanak ubar. Ah ya. Cokot. Ini gelas gede kieu teh dina place. Yang mengarium 10 urang teh. Sok kok kata. Sok anya hargana sakieu. Henteu. Teu hargakeun. Teu hargakeun. Nah, sok. Yang tengke yang ngebacaan sarah duitnya. Kira aku cenah urang ieu. Dibere sakieu. Itu. Kalau nelayan apa lah, itu jam. Beda zamannya. Beda zaman. Ekonomi wae. Sawah bae baheula mah, tak keur urang cemane kadari. Sok ngobrol. Cu, cenah. Suka bahiti. Lamun jelema di dia nyebut aing, nah. Nyebut aing teh kudu geus sagala teuteurap. Sagala teu asup. Kakarek nyebut aing. Nah. Pancang teh mah akhir zaman begitu. Budak setapak nyebut aing. Bukti enak. Bukti aya nu coba. Geun ku aing teh. Padahal deuh geus bogoroka. Buah nanaonan. Bisa nepak-nepak kana beungeut. Gitu. Sabah urang mah eta teh dipentingkeun ya. Ulah nepi ka peureuk baturkeun kana beungeut urang teh diantep. Ulah kitu. Dak baheula mah kan asup kana pakalangan rubuh. Tara ya tungtutan ya. Diriungkeun. Mane kasah ngaguru bisa ka anu. Mane kasah ngaguru ka anu. Tang kita dibalikeun deui ka guru teh nanyakeun deui ieu kakurangan nih budak. Kudu diajar deui. Jangan kecara ayeuna tengah jalan pegat. Jadi sile serang ayeuna. Heeh. Tungtungna teh koroyokan. Koroyokan. Untuk tua teh Teh naonan yang nu mau bedog gitu teh. Sok ecageun bedog. Aki-aki mode kieu oge. Ngaran jeung leungeun mah. Mun bener-bener Heeh. jalu main bedog. Udah main bedog, baheula mah di mana teuing. Mau bedog eueup teh. Saboy bapak mah baheula jang pandinnya teh Belanda, Jepang, tanu di panggilingan nya lindung. Pan boga anjing di Jepang. Arek nanggung papan, kamana kamu nyu? Jadi ge cenah bapak. Pan anjing teh leupas meureun di jalan cicing. Eta anjing geus segede-gede nyandar-nyandar ecageun we. Si papan teh cantumkeun. Manehna mah kieu jang tah cicing. Nah. Ieu cicing eta. Pan anjing teh nyerenteng. Nyamar kana banget di ewak. Tutuh bek. Sok ngagoler. Anjing teh. Anjing teh. Lesingna gua kuy. Ku we anjing datang di tangeuy gitu. Tutup kadinya. Gimana? Oh, nya Pak. Siap. Tukiang balaki itu siapa? Bisa-bisa karena banget lah datangan ku batu. Contohnya kieu wa keur lengok keneh. Tah budak si Mumuk adina Maman Pamalengan. Nah. Jangan gitu hotelan. Het teh kana banget. Eta teh ai cek yuyun da babaturan saulah kitu. Kok saluhureun budak bikin
kekuhai Langsung leungeun. ngasong-ngasong tewa ke tarik ampilingnya dia bro sok leweh balik ke lebak ningan teh datang pan eta momo seneng nampiling budak budakna cinta curudur tanyakeun tuh si Uyun oh can budak teh ngasong-ngasong ke perut tadi ampilingnya itu sama saja mereka Hari maneh nanda nu ngasong-ngasong. nu ngasong-ngasong sakitu Batur nu ngajual ya. eta mah dagang itu mah urang meuli. ya urang meuli entek lamun di pakarangan jam kade ulah 2 kali turun nangtang eta 2 kali turun mah panas pan batur turun si Wangki ge kurang kumajang bitisnya segede kieu tuh diwangun ini tak ku bapana si eta asep ciking adang teh naiknya pon 2 kali turun tadi serak ditutup pas rangka turun adang wah seok bitis itu gede nanti iceun seok iceun guh we ninggang leweng turun ieu tah ieu teh tong kitu main bola ya kana goniong geus we Ngesok. ngesok bu mimitina kiweuh ningang hajat salah ieu lega akina si eta sep udah luluna si Lalen dinaon ni lalaki teh masih panap genang yang di itu tuh di Kompa di Ponokaso di Curug turun di Wangun ya kabeh turun kacamar gentar kan pabasiaan kan paukat harita manorna lagi kerja di pokolotna ditutup dah model kehirangan kurang kesehatan itu berapa panjang gitu kunaon baheula gitu gendang kerja rame teh jangan dia karena mengerat saab dak saja pasir hantap coy raga aurun ini rasanya dengan kikianan we tah lengan baju teh ini cari ka mana bener turun ade sia aing nyaho adek nyaho cenah sia diajar teh Kang Ori can asap bener ulah nurunan budak itu cenah budak itu mah can dia ulina nyepak ka luhur teh telah halal we yang gua kakek mungkus eta gorengan mulai gorengan eta seah surak Jobrag. tuh iyo pan makan ka dieu teh Suku. ana puceun eta pa anu tuan kemudian mah tehen ya kan naon teh bagug turun ka pakam awang ke tak itu ada teh sono Asa teh ya. nah asa teh datah kade wah nyalingan begitu urang heuneun cak urang mah aminane Can peureup ngalayang. can peureup ngalayang kana banget mah ngawangkong gariha gitu urang aminane ayeuna kalau udah ngajar urang banyak di kakiannya tengahnya dia nyari kemana jadi ada orang ada
Ano, uli na gagawin, no? Karate. So, tahu ingat dia aja. Jadi berekia. Sok tewak. Anehna, iya. Kayak gitu kedua nana. Wah, itu bisa. Dicekok kan. Iya. Orang orang hap, iya kan. Orang hap, iya kan. Ya. Anda para sisya pilih. Jangan gitu gitu kan. Bukan bentuk ini. Ditarik bagi Oh, kita tarik kan nyenyak. Kesokan kata orang tahan. Pasti lamun lesot ka dia cenah ka urang. Antang ini. Tiga balokotnya sang jangkau. Cenah ayeuna. Asaran naut mama. Yang kieukeun. Andi cekong dulu. Ya orang mah geus marean. Iya, marean. Ya rada disurungkeun, ya rada ditarik. Sok cenah buka, wah urang rasohkeun kadinya. Wah, sotpat. Ditukeun deh. Rasot kan ngana ngajelud tuh. Oh, cenah geuning bisa lah so. Tadi itu mangki ada itu. Banyak itu. namun orang ke latihan sorangan aku mah awak Dan sorangan kumaha? mau misalkan hayang ngalatih mengunjung jurus gitu. Gitu. Nah, hari eta mah yang sorangan lah mun eta mah jurusan nu bari ngalengka sorangan oge. Orang kekasukan ngekeran awak gitu, supaya gitu, heeh. Nah, gitu. Nah, kieu heula nya. Nah, bari ngalengka. Si gitu tah tarik kadikeun suku ketarik ditukeun. Ayu we. Ari sungai isuk alus sungai isuk jadi keker leungeun kana awak. Itu katanya naonan lah itu kejat gitu. Ayo gitu. Batak gitunya. Batak pandai jadi keker lengan. Mana ada orang ada kena karung kesik sama ditopongkan gini ada. Iya, topongkan. Morak keneh mah, memang. Lalu jangan kru benar-benar. Itu pamirsa sadayana naon rupi anu dibojangkeun ku kasepuhan ku uwa di dieu sing ageng manfaatna kangge urang sararea. Terutama kangge anu aranom hiji saur uwa tadi ulah sombong, ulah arigung, ulah asa aing pangbisana. Orang teh kudu emot gitunya balik deui kana diri manusia teh gaduh naon misalkan naon anu kudah disombongkeun gitu oge diajar silat panginten wa sanes kange pasea nya sanes tapi kange ngajaga diri gitu ngajaga diri teh artina di mana aya bahaya teh gitu orang teh wajib kudu nyingkah gitu di lain keur jajagoanan komodo jadi jajawaraan gitunya. Gitu. Jadi sanes eta itu buah nanti hasil latihan kelit teh gitu. Tapi inti nama kange silaturahim kange orang supaos lebih tiasa jantan jalmi gitu anu hormat anu ajri anu someah anu tadi teh apik malah mah tadi lamun ngadang kana carita uwa nya aya sepuh kapungkur anu dugikakeun kana dadahareun oge nu kacida
apikna gitu ya, jadi disinggahan gitu hatina kelit teh ngelidan nafsu anu gareng gitu, di singgahan gitu. Janten saya di mugi-mugi manfaat antos video salajengna sareng simkuring Sumardi dina channel ngaprak Pilemburan. Wah hatur nuhun wa kana piwajangna muga-muga wa sing sehat, Amin. sing berkah. Wingi dia menentos ngawagel karena waktu wa gitu. Yang leres-leres diajar gitu. Intina mah kana makna-makna filosofi natina. Iya diajar Atau mah ya. ujang si manfaat. Amin. Moga-moga naon ilmu ujang segala ilmu ujang si manfaat dunia akhirat. Amin 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 amin. Nah sakitu ti simkuring Sumardi Alif ngaprak Pilemburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para toliba dunya wa in tola umruhu wa nala mina dunya sururon wa anama kabani bana dunya nahupa akomahu palamma tawamakod banahu sahadama